Bisma merupakan putra Prabu Sentanu sareng Dewi Gangga. Nami aslina Dewabrata putra mahkota Kerajaan Hastinapura. Dina hiji poe, Dewabrata bakal diangkat jadi Raja Astina ngagantikan Ramana Prabu Sentanu. Tapi teu disangka-sangka Dewi Satyawati datang mawa anak tuluy nyarita ke Prabu Sentanu nu didampingkan ku Dewi Durgandini. Wahai Prabu, nah anjen eling saha anu ngabantusan anjen nalika anjen tatu di leuweung? Abdi hiji, sareng murang kalih anu ku abdi dikandung, nyaeta putra anjen. Janten naon anu anjen bika hoyong ayeuna? Jieun anjeunna raja. Dewabrata eling yen Ramana teu bisa mungkir janji. Kalawan welas asih, Dewabrata masrahkeun tahta Hastinapura ka adi terena. Abdi percanten ka ikhlas Dewabrata masihan tahta atina ka putra abdi. Rapi kumaha upami turunanana bakal janten raja? Kusabab cintana Dewabrata ka kerajaan jeung Ramana, Dewabrata sumpah moal kawin nepi ka mautna. Sumpah ieu katelah sumpah Brahma Cahya. Demi bangsa jeung nagara sumpah moal kawin nepi ka maot. Teu hayang turunan jadi raja anu bisa ngabalukarkeun pasea antar dulur-dulur. Sakulian jagat geger, tisaprak harita Dewabrata dipikawanoh ku ngaran Bisma, anu hartinya ngagejelkeun. Tisaprak eta oge, Bisma mimpi aji suwacando marono, hiji aji di mana anjeunna tiasa maot ngan ku kahayangan sorangan. Dina hiji waktu, Bisma milu pasanggiri di kerajaan Kasih, pikeun menangkeun 3 putri. 3 putri eta nyaeta Dewi Amba, Dewi Ambika, jeung Dewi Ambalika. Dina alun-alun Kasih, putra mahkota kerajaan sejen tos kumpul. Bisma ngelehkeun sakabeh putra mahkota ka asup Prabu Salya nukung sia asmara sareng Dewi Amba. Sanggeus ngelehkeun sakabeh putra mahkota, Bisma mawa eta 3 putri ka Hastinapura. Hayu urang tiluan ka Hastinapura sareng kuring, sabab kuring geus meunang pasanggiri. Samuhun Gusti, abdi tiluan bade ngiring ka kerajaan Hastinapura. Urang tiluan bakal jadi pamajikan lanceuk maneh. Urang tetep janji samemeh kompetensi dilaksanakeun. Satepina ti Hastinapura, Bisma nyerahkeun 3 putri ka Vicitrawirya. Sanajan kitu, Dewi Amba ngaku yen geus ngalungkeun kembang ka Prabu Salya, tanda geus milih anjeunna jadi salakina. Hapunten Gusti, abdi hoyong ngaku sateacan sayembara abdi parantos natapkeun maneh kasatria anu namina Prabu Salya. Sakali deui hapunten kana kaayaan ieu. Kuring ngerti anu dijalani ku Amba salaku satria. Abdi moal ngarusak kabangjaan anu kedah dirasakeun ku Amba sareng jalma anu dipika cinta. Ku kituna Amba bakal uih di ka Prabu Salya. Kuring daek sareng ikhlas demi kabangjaan Amba. Bisma ngirim utusan pikeun nyandak Dewi Amba ke Prabu Salya. Dina karajaan Saubala, Dewi Amba nyang harepan Prabu Salya. Di mimiti abdi geus ditangtukeun pikeun bakti diri fisik jeung mental ka Gusti abdi. Pangeran Bisma nampikana panolakan abdi sareng dimawa ka panjenengan juragan abdi. Jadikeun abdi ratu anjeun nuntutna ajaran kitab suci sastra. Bisma geus naklukan kuring sarta geus buang anjeun kaluar di umum. Kuring ngarisa dina pisan. Kusabab kitu kuring teu bisa narima anjeun jadi pamajikan kuring. Anjeun kudu balik deui ka Bisma sarta ngalakukeun naon anjeunna marentahkeun. Dewi Amba balik deui ka Hastinapura sarta menta Bisma pikeun dijadikan permaisuri. Tapi Bisma teu bisa megatkeun sumpahna moal kawin saumur hirup. Hapunten tina sagala anu parantos kajantenan. Abdi henteu tiasa nikah sareng anjeun. Anjeun terang yen kuring parantos sumpah janten Brahma Cahya sapanjang hirup abdi. Kumaha abdi tiasa nikah anjeun? Nah anjeun asup sayembara, upami anjeun henteu hoyong sareng kuring. Upami anjeun nyareos ka kuring, yen anjeun parantos milih salaki anjeun. Moal kajantenan, kuring pasti bakal nikah anjeun. Lamun lain hal eta beda. Tapi ayeuna abdi kabengket ku sumpah abdi.
abdi henteu bisa ngabantosan anjeun kumaha anu dipikahoyong. Abdi ngan hoyong sareng anjeun Bisma. Abdi henteu tiasa sareng anjeun jeung nikah sareng anjeun amba. Kuring parantos sumpah Brahmacaya abdi moal kawin dugi ka moat. Dewi Amba kekeh ngebujuk Bisma. Bisma tuluy ngeluarkan Brajapasta ngan saukur nyengsenan Dewi Amba. Tapi Dewi Amba katusuk ku Brajapasta sarta pupus. Samemena eta Dewi Amba sumpah yen manehna bakal reinkarnasi sarta manehna sorangan anu bakal maehan Bisma. Amba, punten, entong caket atanapi abdi moal ragu-ragu. Maehan anjeun ngago keris, ieu upami anjeun maksa kuring. Buru bunuh kuring, uwi hade kuring maot, bak jadina panangan anjeun, tibatah kedah nanggung mula ka Karajan Kazil atanapi Hastinapura. Amba, hapunten Amba, abdi leres-leres hoyong anjeun, mangga nyanggatkeun Amba, hapunten. Bisma, tingali, abdi sumpah rekarnasi salaku Sri Kandi Prabu Drupada, anu bakal gabung perang Pandawa jeung Kurawa. Kuring bakal maehan anjeun sorangan, sarta nyandak maot anjeung engke. Bisma, urang bakal babarangan salawasna. Amba, abdi bakal ngantosan anjeun, abdi siap maot nalika anjeun ngangkat kuring. Amba. Saparantos pupus, Dewi Amba reinkarnasi di Naraga Sri Kandi. Dina mangsa perang Baratayuda, ningali sukma Dewi Amba di Naraga Sri Kandi. Harita Bisma eling yen geus waktuna Amba satang rek ngajemput. Kacinda bungahna Bisma nalika panah Pasopati Arjuna diluncurkan ku Sri Kandi sarta nempel dina dadana.